Jadi jelema mah ulah asa panghebatna. Harta nu aya bisa leungit dina wayahna. Awak anu kuat bakal lemah di waktuna. Kabeh ge ngan titipan sementara. Menang bercita-cita jadi orang kaya, tapi jalani hirup mah tetep sederhana. Ulah sok balagu kana nu kuari diboga, karena orang teu nyaho iraha eta kabeh dicokotna. Harta eta netral bentukna, bisa mawa urang ka neraka, bisa oge ka surga. Tinggal urang nu ngagunagana kumaha, dipake di jalana apa dipake ku sia-sia.